Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyaru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi sohri sodri wa yasiri amri wahludatan bilisani yabko ya fatahu ya alim. Ya fatahu ya alim. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimatullah. Tipayun hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinarong syukur ka Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah dina wengian anu sae ieu urang sadayana masih dipasihan kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala, buktosna nikmat dina kayaan sehat jasmani sinareng rohani, oge ditetepkeun dina kaayaan iman tur Islam, sehingga dina wing ayeuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina raraga idhur surur ngiring bingah khususna kanggo sohibul maqasid, buktosna nyaeta Bapak Solihudin kali Ibu dina raraga tasyakur walimah tul ursi Ananda Jenal Arifin anu insyaallah dinten Salasa anu baris dongkap anjeunna bakal nyaeta ninggalkeun alam lalagasan panceg bade nyaeta ka alam rimbitan. Insyaallah anjeunna baris ngayakeun nyaeta tasyakur dina wengi ayeuna. Tasyakur anjeunna nyaeta tasyukur binikmah anu insyaallah dinten Salasa anu baris dongkap anjeunna bakal akad nikah ijab kabul sinareng Salasa wios nyaeta istri anu janten panutanna anjeunna nyaeta Neng Epi Pajarsari di Desa Mekar Mulya. Sholawat sinareng salam pamugi sapapaosna sing teras dilungsurkeun kajujuran urang sadayana, buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge teu hilap kanggo para keluargina, para sahabatna, para ahlil bait, para tabiin dugdugi ka urang sadayana, malah mandar jaga urang kenging sapatul ujmati mantena amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimatullah anu kusim kuring dipihormat, anu langkung dipayun tangtosna Sahibul Maqasid Bapak Solihudin Kalih Garwa, oge nu kusim kuring dipihormat guru mulia urang sadayana alhamdulillah nu kahiji nyaeta Habib Syekh Al-Habzi, anu kadua insyaallah mudah-mudahan tiasa dongkap nyaeta Habib Muhammad Alwi Alkab sareng Habib Bagir bin Ali bin Thohir. Anu kusim kuring dipihormat guru-guru urang sadayana, para kiai, para alim ulama, oge para habaib anu sumping dina wengian ayeuna, teu hilap pangresa salaku papayung di kampung, salaku pupuhu di lembur, nyaeta buktosna Bapak Kepala Desa Kalimanggis Kulon, kali sadaya aparatur pemerintahanana, oge anu kusim kuring dipihormat sadaya para ketua lembaga, baik lembaga BPD atarapi LPM Desa Kalimanggis Kulon, oge teu hilap kanggo sadaya kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami hadir dina wengi ayeuna. Hadirin anu kusim kuring dipihormat oge anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, cumariosna di dieu sim kuring salaku pembawa acara dina raraga acara tasyakur walimatul arus Ananda Zainal Arifin
putra ti Bapak Solehudin kalih Ibu. Insyaallah aya sababaraha acara anu bade kaduhikeun. Anu kahiji nyaeta pembukaan diteraskeun kana aosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Teras sambutan tunggal ti atas nami keluarga oge atas nami pemerintah desa Kalimanggis Kulon. Acara kaopat nyaeta acara inti Mauidoh Hasanah anu insyaallah nu baris dicanda ku guru urang sadayana dina wengi ayeuna. Sareng terakhir doa penutup. Mangga urang bika dina acara wengi ayeuna ngaharepkeun nyaeta karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khususna kanggo calon panganten nyaeta Cep Jenal Arifin insyaallah anu ke dinten Salasa anu bade dongkap anjeunna bade didahupkeun ka nyaeta Neng Evi Pajarsari. Mudah-mudahan anjeunna sing aya dina kaayaan sehat walafiat, mudah-mudahan sing lancar dina kegiatan acara akad pernikahanana, oge mudah-mudahan sing nyandak nyaeta keluargi rumah tanggina anu sakinah mawaddah warahmah. Aturan ahlan wa sahlan, selamat datang kami sampaikan kepada guru mulia kita Al Habib Bagir bin Ali bin Thohir yang semoga senantiasa dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala, bagi dipanjangkan yuswana ke Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa berbagi ilmu sinarang urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Maka urang bika acara dina wengi ayeuna mudah-mudahan Allah sakali deui maparinan kurang sadayana rahmat oge taufik sareng hidayahna. Allah hadihniya wa ala kulli sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris dicandak ku Al-Ustad Syaik kamantena wangtos disumanggakeun.